Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Abah Johar kapaksa dina waktu harita nurut kana parentah ejeng pangajakna Sanca Dawu, da puguh sieun ari nepikeun ka kudu ditandasa ku si Sanca Dawu. Poe eta keneh Sanca Dawu ejeng Bah Johar indit lumampah rek nuju ka guha legok panamping. Ambu Johar ngajajabkeun salakina ku paneuteub bari ejeng ngagarendeng ngomong sorangan. Muga-muga salaki aing teh cing salamet. Benten teu boga pisan kasopanan tah jelema teh. Meuni kurang ajar pisan. Sing salamet ulah nepikeun ka cilaka salaki aing. Sanajan nya geus kolot da tetep we ka nyaah mah. Heueuh nyaah kangaranan ka salaki mah. Neneangan jaka sinangling arek dikumahakeun tah nya ku si Sanca Dawuk teh. Palang siang yeuh. Ambu Johar kaentepan ku perasaan salempang, malah boga sawangan jaka sinangling bakal ditandasa ku Sanca Dawuk. Anu jelas nilik dina ulatna Sanca Dawuk teh kawilang jalma anu jahat. Henteu kacatur di jalana, sanggeus netepi ke tempat anu dituju Bah Johar kaget lantaran ayu manganti teu katingali aya di dinya. Sanca Dawuk ngararet ka Bah Johar terus nyarita. Jadi eta anu disebut guha legok panamping teh nya. Kabada si ayu manganti geuningan teu katingali. Awas, montong coba-coba ngabohong sia maneh Johar. Waduh, bade ngabohong kumaha atuh Abah Aden. Da memang eta guha legok panamping teh leres pisan. Salajeng nangeunaan jeka sinangling mah aya di lebet guha Aden. Abah ningali kieu, harita teh memang dikajero guhakeun ku ayu manganti. Ngan ayeuna sigana bae ayu manganti keur init neangan bubuahan keur eusi beuteungna meureungan da puguh jauh ka lemur Aden.
Sanca dawuk ungut-ungutan bari nyerenge seuri. Kadenge harita sanca dawuk nyarita deui. Hade mun kitu mah Johar. Dewek percaya kana omongan maneh sia. Tah lantaran geus teu dibutuhkeun deui. Ayeuna mah si lain bisa balik ayeuna Johar. Tapi ingitkeun, lamun tetela si Jaka Sinangling di jero guha, maneh kudu narima kana akibatna sia. Ku dewek tangtu bakal didatangan deui ka goblok maneh sia, ha? Johar, ngarti? Mangga Aden, mangga sing percantum ka Abah. Kagot naon atuh kedah ngabohong ka salira Aden. Abah ningali kieu memang dikajero guhakeun ku Ayu Manganti. Geus lamun kitu mah. Maneh ini cuk balik ke ditu Johar. Keun dewek krek leureuh heula di dieu nya. Hayo, burukeun ini. Sanca dawuk nitah buru-buru init ka Bah Johar pikeun ninggalkeun eta patempatan. Bah Johar langsung init deui. Sajaroning init teh hatena mah ngomong sorangan. Nah rek dikumahakeun cenah Jaka Sinangling be. Cilaka aing kakala inget ayeuna ye. Apanan harita Ayu Manganti teh nyaritakeun ka aing. Nepikeun karipuhna Jaka Sinangling nyandangan tatu di jero teh apanan heuh. Lantaran kabeunangan ku panarajangna si Sanca dawuk. Nyaan masalah deui mah pasti bakal ditandasa. Aduh, aing jadi meulur dosa ye. Lain ngubaran tapi kalakah nyilakakeun. Tapi lamun ku aing teu dituduhkeun ka dieu jelas aing anu bakal cilaka. Aing anu bakal cilaka pastina oge. Nyaan. Bener si Sanca dawuk teh kejem jeung telengesnya. Eta jelema teh nyaan kejem. Dedeh teuing Jaka Sinangling. Nyaan geus moal aya nu bisa nulungan hampura Abah Jaka Sinangling. Bah Johar akhirna jadi boga wirasat. Yen maksud Sanca dawuk geus bisa dipastikeun, maksud anu jahat rek nandasa ka Jaka Sinangling. Sedengkeun Sanca dawuk harita henteu langsung asup ka jero guha. Manehna leureuh heula nyiciskeun kesang bari nyerenge seuri terus ngomong sorangan. Henteu kudu gurung gusuh ka ngaranan anu rek dipaehan geus aya di dieu mah. Aing geus ngijir ka ngaranan mateni ngojoran si Jaka Sinangling moal make kudu lila-lila waktuna. Ngan babatokna kudu dibawa meureunan ku aing. Wayahna maneh kudu kojor dina poe ieu Jaka Sinangling. Bongan sirah maneh dibutuhkeun ku si Topeng Mayit. Caturkeun harita Bah Johar lempang gura-giru rurusuhan. Manehna hayang buru-buru bisa balik deui ka lemurna. Geus kitu be kabeneranana. Bah Johar harita bet ngaliwat ka lebah hiji tempat tur ngarandeg leng ka sukuna. Sabab ngadenge sora anu ngobrol. Anu narik kana perhatianana nu ngobrol teh awewe jeung lalaki tur sora awewena bet asa sora Ayu Manganti. Kajurung ku hate anu panasaran. Bah Johar ngadeuketan ka lebah tempat anu keur ngobrol. Tina balik ririmbunan tatangkalan, Bah Johar bisa ningali Ayu Manganti memang keur ngobrol jeung lalaki nu tayalian sangajaya. Ayu Manganti memang geus teu boga karep hayang barontak atawa kabur, sabab memang eueuh hartina. Sabab tahapan ajeun pangarti sangajaya memang disaluhureun manehanana. Kadenge harita Ayu Manganti anu keur cumarita. Kasuka jeung kacinta henteu bisa dipaksakeun sangajaya. Nu matak moal aya hartina ngeukehan diri kuring kudu narima diri anjeun jadi salaki kuring. Sabab hate kuring memang teu bisa narima lalaki anu secen kajaba Jaka Sinangling. Bah Johar anu keur ngadengekeun eta obrolan, ngadenge disebutna ngaran Jaka Sinangling bet asa kaingetan yen kaayaan Jaka Sinangling jelas keur bahaya. Sabab aya anu boga maksud jahat nyatana Sanca dawuk.
geus teu loba deui tinimbangan. Harita Bah Johar gancang datang nyampeurkeun ka lebah Ayu Manganti. Ningali aya anu datang, tetela Bah Johar, Ayu Manganti kaget gancang harita keneh tumanya. Aturan Bah Johar, geuningan buat aya ka dieu. Nah, aya naon? Tos di mana, Pak? Oh, iya Nyimas cilaka puguh abah teh. Ngajajabkeun sanca dawu ke tempat jaga Sinangling. Nya kagu halegok panamping. Manehna terus nanyakeun ngeunaan jaga Sinangling, malah maki jeung ngancam ka abah. Nya kabaksa abah teh. Maksud ku abah teh dianterkeun. Da geus jelas bakal binasa maksudna. Nu matak bahaya teh itu tuh jaga Sinangling. Pasti naoge ditandasa, kudu ditulungan enggal-enggal Nyimas. Buku B kaget anu lain di kieuna menang beja saperti kitu ti Bah Johar ngeunaan jaka Sinangling buah hatena aya dina kaayaan bahaya. Ayu Manganti neuteup ka Bah Johar, teu lila terus nyarita. Nyaan ieu beja teh, Bah. Si Sanca Dawu ayeuna ngadatangan ka legok panamping, bener, Bah? Duh, bahaya atuh lamun kitu mah. Ayu Manganti ngahulang bingung, rek bisa init kumaha tidinya. Rek bisa init kumaha didinya aya Sangajaya, moal aya hartina sanajan ngejat oge sabab pasti bakal dilumpuhkeun ku Sangajaya. Bah Johar kadenge harita nyarita deui. Tah, abah teh kajurungku rasakannya akhir teh Nyimas. Ari abah ayeuna keneh oge rek mulang ka lembur. Pokona mah kudu ditulungan Nyimas karunya lamun nepikeun ka henteu ketulungan teh omah tulungan. Sakitu beti abah mah nya. Sanggeusna ngabejakeun kitu mah ka Ayu Manganti, Bah Johar geus teu bisa deui papanjangan sabab rek buru balik ka lemburna. Tinggal Ayu Manganti anu harita ngahuleng semu anu bingung. Sanggajaya nyerenge seuri bari nyarita. Akang moal ingkah ninggalkeun ieu tempat gelis. Upama can aya jawaban anu mangrupa kapastian, yen anu geulis saya gadiri pikeun dijadikeun pamajikan pibatureun hirup ku akang. Nu matak bieu henteu pipilueun ngomong da eueuh hubunganana jeung kepentingan urang duaan. Anu bakal jadi salaki pamajikan. Pan kitu tah geulis. Kumaha? Kapikir ayeuna mah nya bakal narima gesan laki rabi jeung akang. Sangajaya keukeuh harita menta kasadaran Ayu Manganti sangkan daek dipihukum ku dirina. Ayu Manganti ngahuleng deui, ngolebat jirim jaka Sinangling buah hatena. Sababara kali nembongan bisa kabayang upama henteu buru-buru ditulungan tangtu bakal ajal binasa ku Sanca Dawu. Bari jeung ngarenghap narik napas panjang, harita Ayu Manganti nyarita ditujukeun ka Sangajaya. Keur kuring memang geus taya pilihan deui. Sigana bae memang merenang geus kieu. Nasib diri kadar awak anu kudu karanapan ku diri abdi, Kang Sangajaya. Tah, kuduna teh kitu nyarita teh. Kang Sangajaya kitu. Lain kala kapupun cereng jeung ngambek ka akang. Kang Sangajaya, abdi muarek nolak kana kapalai salira. Tapi aya syarat, Kang. Abdi yakin ieu syarat teu berat. Kang Sangajaya bakal mampu pikeun ngalaksanakeunana, Kang. Naon syaratna geulis? Wajah diturutkeun pamentana. Di mana-mana oge awewe mah sok aya kahayang, hitung-hitung mas kawin we. Sok jelaskeun ka akang geulis. Naon pamenta teh? Abdi muarek jalir janji ka Kang Sanjaya. Saya gadiri pikeun dipihukum ku Kang Sanjaya. Asal syaratna Kang Sanjaya ayeuna bisa nulungan nyalametkeun jaka Sinangling anu rek dibinasa ku si Sanca Dawu. Sakumaha anu tadi diomongkeun ku Bah Johar. Jelas abdi moal bisa tenang hate jeung pikiran, Kang.
mangsa ngabakti ku maula ka Kang Sangajaya upama Jaka Sinangling nepikeun ka dibinasakeun ku si Sancadawu Kang. Jadi maksud adu gelis mah akang kudu nulungan si Jaka Sinangling. Hartina ninak si Sancadawu anu boga karep rek binasa ka Jaka Sinangling. Ngan ukur kitu wungkul eta saran pamenta teh. Kerap di masa kitu oge leuwih ti cukup. Leuwih-leuwih ti dibere emas Kang, cek paribasana. Buktikeun ayeuna mah ku Kang Sanjaya bener jeung teu na boga kamampuhan nindak jalma seperti si Sancadawu Kang. Rek saha wae keur akang moal make kudu sieun dina nying hareupanana geulis. Akang boga kayakinan, jago ti mana wae moal aya anu mampu nandingan ilmu akang. Birawa sewu ilmu akang, ilmu anu tahabanana geus eueuh tandinganana. Komo ieu si Sancadawu. Akang sorangan can nyaho, geus sabaraha lila manehna makalangan di dunia kajawaraan. Hayo, lamun kitu mah ayeuna urang buktikeun geulis. Urang tindak taku akang si Sancadawu teh. Urang kedah buru-buru Kang ngabujeng ka dituna. Bisi si Sancadawu kaburu ngalakukeun tindakan, kedah lumpat ieu mah Kang. Sancadawu jeung aju manganti lalumpatan geus kitu mah muru deui ka lebah guha legok panamping. Sedengkeun Sancadawu sanggeusna ngarasa cukup leureuhna, cengkat nangtung tina diukna bari jeung babatek cangkeng heula nyalse sigana teh sabab jalma anu diteangan geus jelas aya di jero guha cek pikirna. Kanggaranan ngabinasakeun Jaka Sinangling tangtu be keur Sancadawu mah teu kudu make jeung bingung sarta ngabutuhkeun waktu anu lila. Sancadawu nyerenge seuri bari ngagarendeng sorangan. Si Jaka Sinangling memang teu ngimpi-ngimpi cigana teh. Lamun dina poe ieu manehna bakal urun jadi jelema. Malah sirahna bakal dijieun pajangan. Rasakeun sia kumaneh sakedeung deui Jaka Sinangling. Kumaha dulu rasana sakarat awal mangsa pohong ditek-tek ku dewek. Teu beda dipencit kebo sia si laing ku dewek dina poe ieu dulu. Sancadawu ngareret ka lebah lawang guha legok panamping nyerenge seuri geus kitu mah terus ngalengkahkeun sukuna muru ka lebah guha legok panamping. Tapi memeh asup ka jero guha. Sancadawu ngarandeg lengka sukuna waktu ngadenge sora anu ngagero. Jelas sora lalaki tur dina nyaritana ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan. Sancadawu, eureun, montong coba-coba asup ka jero guha. Cerat, cileng, calegedeng. Di hareupeun Sancadawu nangtung Sangajaya. Di tempat anu rada anggang ayu manganti ngajanteng nangtung teu beda ti patung hirup. Memang dilumpuhkeun heula sina ngajanteng jadi patung hirup. Memeh Sanggajaya ngalakukeun tindakan. Sabab manehna oge make tinimbangan upama dirina tarung ngalawan Sancadawu bisa wae ayu manganti kabur. Dua jirim adu hareupan, dua teutepan bantrog. Sancadawu kaget sabab eta jalma anyar pinanggih keur dirina. Tetela beut nyahueun ka manehna. Sancadawu neuteup bari terus nyarita. Sandika, montong coba-coba pipiluan kana urusan dewek.
gancang bejakeun, sa si laing. Naon maksud jeung tujuan si laing, Sikep jeung caritaan Sanca Dawuk langsung kasar. Sanggajaya nyerenge seuri bari terus ngajawab. Sanca Dawuk leuwih teu heula kula ngawanohkeun diri. Kula katelah Sanggajaya si Birawasewu. Pangna ayeuna ngahalangan asup ka jero eta guha. Sabab kula nyaho andika asup ka jero eta guha rek binasa ka Jaka Sinangling. Eta anu ayeuna jadi urusan kula. Sanca Dawuk kerung naon hubunganana Sanggajaya jeung Jaka Sinangling anu aya di jero guha cek pikirna. Sanca Dawuk jadi beuki penasaran hatena. Kadenge dina waktu harita nyarita deui. Naon hubunganana si laing jeung Jaka Sinangling? Make jeung rek ngabela nulungan sagala rupa sia Sanggajaya. Pokona mantep kudu nanyakeun Pancakaki naon hubunganana. Anu jelas, tindakan Andika moal bisa laksana. Upama diri kula masih keneh ngajanteng nangtung di ieu patempatan. Kaharti. Beureum beungeut Sanca Dawuk dina waktu harita. Manehna anu geus ngarasa lila makalangan di dunya kajawaraan. Jelas ngarasa dihina ku Sanggajaya anu geus wani nembongkeun sikep jeung nyarita saperti kitu. Jadi si laing rek nulungan ngabela ka Jaka Sinangling. Hebat maneh Sanggajaya. Gede hate make jeung rek coba-coba ngahalangan kana tindakan dewek sagala rupa sia. Ingetkeun ku si laing Sanggajaya. Saha bae moal aya nu bisa ngahalangan kana karep jeung pemaksudan dewek. Kaasup ilaing anu kawilang jalma anyar pinanggih keur dewek. Leuwih hade ilaing indit. Lamun ilaing hayang salamet dina waktu ayeuna. Andika wani ngusir ka si Birawasewu. Maneh deui anu kudu ngejat ninggalkeun ieu patempatan lamun teu hayang cilaka. Sanca Dawuk jadi geus teu bisa ngadalikeun deui amarahna. Mun cereng ka Sanggajaya terus nyarita. Setan. Si laing memang kudu sakalian diparenan lamun kaya kieu mah ku dewek sia. Kudu sarua nasibna jeung si Jaka Sinangling. Lamun bener si laing ngarasa boga kemampuan ilmu, coba-coba sia deuleu ijen jajaten sia. Jadi deuleu Sanca Dawuk. Memang eta pisan tujuan dewek dina waktu ayeuna euy. Duanana pada ngawangun pasangan sayaga diri. Ayu manganti anu ngajanteng nangtung teu beda ti patung. Harita teu bisa ngalakukeun gerakan naon-naon, tapi ari panon mah bisa ningali kana lumangsungna eta kajadian. Ayu manganti ngomong sorangan dina jero hatena. Duh keting kumaha ieu saterusna kajadian anu bakal lumangsung. Mun teh mah Sanggajaya bener bisa ngungkulan Sanca Dawuk. Nganu ngarti Kang Angling salamet meureunana. Tapi diri aing kapaksa kudu milu jeung Sanggajaya. Nah kunaon bet jadi kieu nya lalakon cinta urang Kang Angling. Bet jadi loba kejadian am di luar dugaan geuningan Kang. Aing kapaksa kudu ngalakukeun tindakan anu kieu. Sebab geus teu deui jalan demi keselamatan jiwana Kang Angling tina ancaman si Sanca Dawuk. Kang Angling, abdi bingung Kang. Lamun teh mah Sanggajaya anu unggul, urang pasti bakal papisah Kang. Ayu manganti bener-bener bingung jeung teu tenang hatena. Dina enggoning ngabandungan lumakuna kajadian di eta patempatan. Sanca Dawuk anu ngarasa dihalangan karep jeung pamaksudanana. Harita geus teu sabar deui pikeun ngamimitian ngalakukeun tindakan narajang kanu jadi lawan. Sanca Dawuk neuteup ka Sanggajaya. Kadenge dina waktu harita manehna nyarita sarta bari sayaga diri pikeun ngamimitian maju narajang. Montong nyalakeun sia. Sanggajaya. Lamun dina waktu ayeuna nasib si laing bakal sarua jeung Jaka Sinangling. Rasakeun sia setan. Corelat cileng su. Sanca Dawuk harita muka panerajangna. Nu tangtu be ngagunakeun ilmu sanca braja anu kacangking ku dirina. Malah lantaran hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun nu jadi lawan, manehna
ngagunakeun panarajang anu kawilang ngabahayakeun jiwa lawan. Sanggajaya anu nyangking elmu Birawasewu tetep ngajanteng nangtung teu ingkah di tempatna bangun anu nganti datangna panarajang lawan. Kawilang kaget oge Sancadawuk dina waktu harita. Saperti halna anu karanapan ku ayu manganti mangsa ijen jajaten ngalawan Sanggajaya. Harita karanapan ku Sancadawuk. Panarajang Sancadawuk kena kana anggota badan lawan, tapi kalaka Sancadawuk anu ngadaligdeg mundur ka tukang kadorong ku kekuatan sorangan anu mental balik deui. Cebrot des daligdeg. Gancang Sancadawuk dina waktu harita mancukeun deui tangtunganana. Waktu ningali kalebah Sanggajaya kaget anu lain dikina Sancadawuk sabab jirim Sanggajaya jadi aya 2 urang. Kerung Sancadawuk bari merhatikeun lawan ngagerendeng ngomong sorangan. Wah, edan. Nah ilmu naon anu digunakeun ku si Sanggajaya. Jadi 2 setan teh. Setan gitu ya teh. Aneh oge ye. Jelas, ye jelema teh tetela teu bisa dianggap enteng ajen pangardina. Aing kudu leuwih waspada kaya kieu mah ye. Salah saurang jirim Sanggajaya kadenge harita nyarita ka Sancadawuk di barung bari jeung seuri. Andikan teu kudu kaget Sancadawuk. Ye ilmu Birawasewu teh yeuh deuleu ye. Coba, masih kene aya ilmu jeung kekuatan anu sajena. Masih kene sanggup pikeun teruskeun lumakuna ieu tarung. Maju deui sia. Mun teu boga somong selaing sia dulu Sanggajaya. Dewek can rumasa eleh jajaten sia dulu. Si Sancadawuk eueuh ti ditu da make kudu eleh jajaten ku mangkeluk saperti si laing sia. Tanah yeuk ya. Jolak cileng suk. Sancadawuk puguh geus ngayakinkeun elmu ti Ki Buyut Ireng. Gerakanana memang cepet. 2 jirim lawan pada kabenangan ku panarajang manehna. Tapi halna anu karanapan ku ayu manganti deui bae. Sanggeusna dibankeun panarajang Sancadawuk mental deui bae ngadaligdeg mundur ka tukang. Kakuatan tanagana bangun anu malikan kasorangan. Deak cebrot cilebes des daligdeg. Bari jeung ngahegak ngatur napasna, Sancadawuk mancuhkeun deui tangtunganana, ningali ka jirim lawan, nambahan deui bae kakagetna sabab jirim Sanggajaya jadi 4 urang. Sancadawuk kerung semu anu bingung. Sanajan manehna geus lila makalangan bet kakara harita ningali ilmu Birawasewu anu boga kamampuhan saperti kitu. Sihir gitu ieu teh. Tapi aing teu salah panenjo. Dan jelas jirim si Sanggajaya ngalobaan. Ayeuna jadi opatan. Jeung kekuatan panarajang aing bet siga anu mental balik deui ka sorangan. Edan nyaan di ieu mangkeluk teh. Tetela lain lawan anu enteng pikeun diri aing ye. Sanggajaya opatanana ting serengeh saleuri. Salah saurang di antarana nyarita ka Sancadawuk. Mana deui kahebatan ilmu jeung kekuatan Andika Sancadawuk. Masih kene sanggup pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung dina waktu ayeuna. Wani kene? Pontong baka atos dulu. Dewek teu kudu make ngarasa kaget ku ilmu ilaing saperti kieu sia. Naon anehna deuleu ilmu anu kieu patut urang teruskeun deui lumakuna tarung dina waktu ayeuna sia setan. Nya sok atuh. Maju deui Andika Sancadawuk. Lamun memang masih keneh boga kawani pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung. Nepikeun ka aya di antara urang salah saurang anu bakal ngababatang jadi bugang di ieu patempatan. Sancadawuk beuki panasaran hatena. Bet asa piraku cek pikirna. Lamun manehna henteu mampu ngungkulan anu jadi lawan. Kurang ajar sia. Tanah yeuk ya.